Sampurasun sadayana nepankeun nami abdi Kartika. Abdi ti kelas 10 PPLGC. Abdi rek macakeun sajak Sunda nu judulna Dinten ieu penuh ku harapan, matahari muncul terang, nerankeun cahaya kana jiwa. Loba ieu penuh ku kamungkinan, setiap langkah nerangkeun carita anyar ku teu disangka-sangka. Dina kaheningan abdi ningali suara hate nu nyarita ngeunaan cinta, harapan, jeung rarasaan kahidupan. Sakitu wae ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.